Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abi Tazikri Ayuni di kelas 10 IPA 7. Abi bade ngawawancara adi Abi nu namina Naktir Muhammad Akbar tentang isolasi diri. Di mana anjeun ngajalankeun isolasi diri? Di imah. Di iraha anjeun ngajalankeun isolasi diri di imah? Di pertengahan bulan Maret. Saha nu marentahkeun isolasi diri di imah? Pemerintah. Kumaha perasaan anjeun waktos dititah ngajalankeun isolasi diri di imah? Pertamanya senang karena libur, kesono-sononya bosan gak di imah wae. Di imah wae kan pasti bosen. Naon wae nu anjeun lakukan ame ngurangkeun rasa bosen? Main HP sama ngebantu mama. Kunaon urang teh kudu ngajalankeun isolasi diri di imah? Memperhambat penularan virus corona. Sakitu wae ti abdi, kurang lebihna mohon dimaafkeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.